Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu ya saha jeung saha ya. Jeung saha di wahyu. Ih, Iri di wahyu. Assalamualaikum Ada budak warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya udah buncir ya. Aduh. Pemirsa, alhamdulillah ya diberangkat ayeuna ya Dulacis TV. Ngulem ya golek. Aduh, ya. Golek, buah golek. Alhamdulillah di nangkat ayeuna pengitian Dulacis TV tiasa tayang sareng budak buncir eta mah gitu. Ih, maha kadek menangis. Lain apa biasa teh tah penasaran saha cenah ieu teh beuneunan. Nah, Gaulanun. Alhamdulillah dina denget ayeuna Allah sehat keneh. geuning batuk ongko. Tetulus baik dina tetulus. Batuk. Angger we aya oge dewa eta damang ya aya oge. Salaman heula tuh. Sae Alhamdulillah tiasa patepung lawung di nu acara Dulacis TV. Kitu geus naon we urang teh nya? segala rupa. Segala rupa Alhamdulillah. dicoba. Segala rupa. Jadi lamun saged dicobaan orang teh pan lamun di nu YouTube mah jadi YouTuber gitu nya. Lamun urang teh pan konten. Muhun. Jadi Pak teteh jadi kontainer gitu. Nih konten. Apa YouTube jadi YouTuber sana geuningan gitu. Cik, Desain jadi desainer. Pak Sugande urang teh jadi ataguludug gitu. Asa nu terang milik mah nya. Kan tenan. Aya acara naon tah urang ayeuna ieu. Pak urang ngobrol we ayeuna mah Pak ningali ayeuna aduh. Dedeuh budaya urang teh geuningan Pak. Selamat laun budaya orang teh. Jadi mun ceuk paribasa mah kawas jati kasih kujunti Leres. gitu. Leres Pak. Eta Oh, teh sanes ukur carita. Eta teh Pak. Jadi budaya Sunda geus mimiti pareum kalidih ku kamajuan zaman ayeuna itu segala aya urang teh pan difasilitasi ku kamajuan zaman kitu teh ayeuna teh. Kantenan. Tah urang urang Sunda ulah eleh ku urang deungeun gitu. Urang teh beunghar Pak. Beunghar ku bahasa, beunghar ku kultur. Dah salaresna mah kieu-kieu ge pamirsa kitunya kikieuan teh salaresna mah sugan. Sugan teh ngadoa teh mah jadinya kan gitu banyak. Sugan sakedik budaya urang tiasa bangkit. Amin. Aduh. Atur nuhun ieu ka para nonoman seniman Sundanya Pak anu tos Punten kasohor. nya urang alhapunten da sanes atosna urang hoyong nan sayong gitu sanes sayong urang teh. Intina mengiring ngarojong nya Ngiring panya. ngarojong, gitu. Ngiring ngarojong Ngiring ngarojong. atau kacida bunga. Geningan aya di urang oge nu naranjung yang di TV nasional Pak. Seueur atuh. Tah tidinya urang kudu semangat teh. Semangat. Semangat. Kumaha lamun misalkan ayeuna ya aeuleum ieu nya Heeh. aya Sinarieun nya Dios. anu apa nana euleum teh. Pak euleum mah produk di konten eta. Di dieu mah rada jaga reputasi. Yogi gitu teh. Euleum-euleumnya. Aduh. Nya tah kumaha lamun misalkan ya aya nu ngulem tah caritana. Mohon Aya nu ngulem ka TV nasional gitu tah. teu siap. Teu siap. Teu siap. Kela di moal diulam ka TV nasional. Ka panggung alut ge teu siap. Teu siapnya. Tapi bayaranna gede. Asa terang milik mah nya. Tah sanu terang milik mah Nah, gitunya. ada orang teh Alhamdulillah. pada mau milik. Ih. Pancek sepuh mah
penting mah barokah geuning urang mah tujuanna teu kadinya nya yogi teu penting mah hiburan urang mah. hiburan barokah Hiburan gitu nya. gitu Pak sugan mancing sakedik meureun ieu mah kurang bodor misalkannya atau meureun senina kurang aya mancing kapancing di nu langkung sae senina langkung atohnya panya Ya, saya sedang kapancing sang bangkit deui para seniman Sunda teh gitu. tah kitu paketan pemirsa Dulacis TV tah urang salaku urang Sunda geus waktuna berenang urang teh lugay ulah kawasi kabayan tah ieu raksukan kita sanes moal urang hartosna urang Sunda teh teu malire kana desain atau napi kana naon namanya teh kana mode sanes Pak sanes jantan kanu naon atuh nya kan identikna teh si kabayan teh jalemana teh kedua tentunya si kabayan teh urang Sunda teh jadi sagala digampangkeun nya segala rupana teh segala digampangkeun gitu tinu dangdan hareream udang berang digawe kedul gitu kan eta tinu tapi filosofi eta teh ulah dipake ke urang Sunda mah ulah Pak eta mah ngan saukur simbol bodorna we semua ulah nepi ka kitu ulah kan dipake ka kitunya kitu tapi si kabayan eta bakal jadi belajaran anu luar biasa tema caritana nya eta kos si kabayan teh seueur caritana mah dongeng Seueur. si kabayan teh Pak dongeng si kabayan anu ieu geuningan si kabayan ngalat tutut apa apa itu dongeng si kabayan itu teh sanes kututut kumaha si kabayan itu ieu mah bubuhan ieu we aya ge make roksukan kieu jadi inget ka dongeng si kabayan kumaha we mancing mah tuh di air keruh ceritanya teh pan baheula gitunya si kabayan teh dititah ngalat tutut ku indungna teh biar cenah ngalat tutut ka ditu cenah atuh keur dengan sangu urang-urang anggeun tutut cenah kitu hek si kabayan teh gawat atuh mak cenah aya datang ka ditu teh didaguan ku indung teh we si kabayan teh tah ka mana atuh kabayan teh barang disusul ka ditu kalau ka hiji gimbrang we di sisi ieu cenah di sisi naon di sisi galengan ningali tutut mah reang di situ ngeseueur gitu tutut mah cek indung teh wer buru alaan tutut itu loba tututna kumaha ngaranna atuh mah cenah atuh kumaha ngaranna cenah itu kuat ka jero kitu cenah wahna oge tuh cenah langit kuat ketempo pajarkeun teh jero nya oh jero pada mah kedua eta mah eta apa si tutut aya tinu balong langit judul terus si kabayan ampun tah pangintenan saresna mah ku ayeuna simbol si kabayan kitu teh ngaredam emosi gitu beres ngaredam emosi sok ku kamajuan zaman ayeuna diantara seueur urang kali nya nonoman pampang para pelajar anu geus ngageser fungsina pelajar anu tugasna diajar tapi kalah ka kitu teh geuningan naon nya kikituan tah eta sebut panginten tawuran tawuran pelajar ampun pisannya salah sabios tanda kultur urang sekian persen menggeser Pak kalau ngobrolnya nggak bener ini geser Pak jadi ari kapungkur mah kadang-kadang sepuh nyarios teh aya sieun Pak sieun kapungkur mah kana adat atanapi adab teh masih keneh mengena dianggo gitunya tina ayeuna unak-unuk basa kasepuh tata titi ayeuna urang kalingkungan segala rupana kitunya dianggo keneh saking ka dia teknologi canggih lain diigalahan teknologi teh Pak kadon kagugusur terus tinu dasar kultur baheula geus tadi teh jati kasili ku junti teh ya geus jadi geus
nu dipakeuna teh budaya deungeuna budaya dengan budaya deungeun nu dipakeuna teh sehingga dina nalika disodoran teknologi jadi nu ditinggal teh sisi negatif nu positif mah tadi sisi positif mah tadi anggo gitu bahkan enak murang kali geuningan wih di karena aya murang kali anu tawuran teh saur sim kuring mah dasarna atau napi anu ngalatar belakangina teh jadi barudak teh sok regim gitunya regim teh pan regim teh pan aing ngaran regim kadang sorangan cicing di imah teu interaksi sosial ka masyarakat terus di nalika regim teh kan game negara lu teh mau apa karang sehingga di nalika kapicu emosina pan cuman sorangan ayeuna misalkeun ka hudang ku hal anu sepele tiasa jadi memuncak gitu anu antukna nurutan ya game mawa we sajam teh ya tapi bahayaeun teh tapi nah dongeng tawuran ya kumaha zaman baheula ge sabarana mah aya wae gitu kan aya baheula mah teu nepikeun ka resah masyarakat eta teh kitunya ku aya tawuran eta teh ieu mah emot ya anu tawuran cenah di sekolah baheula mah lain SMK STM bangunan pan aya baheula mah diajar nyugu ngaragaji gitunya malu gitu tahu tawuran teh mawal gitu sanes mambatahan ieu nya eta mah ulah pikeun ka kitu urang mah kitu nya tawuran teh aya deui cenah geuningan anu tawuran teh anu tataboga tah ceuk aya kita tataboga eta naon sok nu dibekalna mah jauh pak paling oge lurudak mah jauh siruk lawan pak seserok mah jauh pak naon anu rek dicanakna atuh eta boga paling gitu beda jeung otomotif tahu otomotif kan pika sabeuleun nyanakna teh ogir kali itu aduh disalahgunakeun tah eta caritana kumaha apa tah nya caritana teh kitu kan ari eta mah meureun aya nu kagugusur eta teh nu teh kapaksa setia kawan senamburunan caritana aya anu datuman ieu teh tuman nyepeng kitu nya tataboga pas diajak meureun disodoran eta tah peso kumaha tanya anak masuk sekaya kita hei bacok aduh gitu urangnya mah palanganna teh bentik urangnya bentik lompat bari nirilik teh nya awas ya tapi itu gitu mah biasa eta mah cuman sekelumit apanya sekelumit satu penyakit satu penyakit lainnya sebatlah aya orang-orang anu panginten bukan tidak menerimanya banyak cuman mengagumi meureunnya sudah sama ada sanes penyakit naon atuh Pak kebiasaan mah nya cokolot mah geuning kitu baheula tong heureuy jeung we bisi pacampur getih eta meureun Pak eta kasebutna teh nya pacampur getih pacampur getih teh kitu meureunna jadi ai jiwa istri pangwaruganya panghawakan pamagat itu pacampur getih pemirsa gitu tapi tiasa diubaran gitu tiasa insyaallah lamun urang ieu lah urang namina teh secara psikologis urang nerima kana kodar masing-masing iya bener Pak bener tah eta pangintenan sok anu obrol naon di Pak RT Pak Yogi menawi brokeun tentang seni jeung budaya meureunnya Pak namun seni budaya seni jeung budaya di urang
perlu bangkit segala rupa karena kemajuan daerah banyak kemajuan lingkungan kadang-kadang kapancing ku dua hal eta terus kemudian kabentukna seseorang karakter sareng prinsip tinu seni sareng budaya kan nu disebatkeun seni sareng budaya teh sanes tinu ayeuna senina unggul paling tempat Ya. tinu tata cara tinu ayeuna tata cara urang nata kanu dirina senina budayana seperti kumaha atau meureun kasasama atanapi ayeuna tata kanagaraan. Jadi kultur orang teh tas begitu kaya Pak bag-baganana aya sagala rupana cuman karena meureun ku bahasa nu luar biasa produk luar segala rupana sehingga terlupakan Pak pami digali deui ternyata tatanan eta teh di urang teh entos ngabentuk Pak di jauh-jauh hari sebelum teknologi maju teh orang tua kita dulu teh sudah memikirkan bagaimana caranya menata semua yang ada di alam ini panginten patah gitu panginten. Nah, itu dasar-dasarnya dari budaya Sunda. Malgina budaya Sunda atau orang Sunda beda jeung orang luar Sunda di Jawa gitu kan. Sok orang Sunda mah lamun misalkan mun itu teh nganyang ke hiji tempat ke hiji tempatan kadang orang Sunda mah tara betah cicing di luar teh gitu. Nah apa Kadang misalkan namanya kosok hayang we balik gitu ke Sunda teh hayang we ka daerah sorangan gitu baheula mah aya transmigrasi gitu nya transmigrasi rata-rata transmigrasi teh ti dulu urang mah aya di Jawa gitu kan dari urang Sunda mah misalkan nganjang ka hiji tempatan anu di itu teh kumacana yang balik deui gitu urang Sunda mah gitu. Naon sababna urang seperti kitu ya mesin kuring kantos ningali hiji berita gitu memang atau berdasarkan pengalaman memang urang Sunda teu bertahan di daerah batur gitu kan jadi istilahna teh urang Sunda mah geus kawowoy ku alam anu aya di tatar parahyangan ya. Segala aya segala aya leres Pak leres cek paribasana urang hayang melak naon hayang naon lagi aya di Sunda mah di sareng emosi urang Sunda mah benten sareng emosi di luar ya. karena ku iklim ya Pak nya iklim ku iklim teras suasana memang sebut daratan Sunda keagunganana luar biasa gitunya Pak ku Gusti Panginten ayana tinu daratan Sunda teh sebut Jawa ge mungkin kapungkur mah pan Sunda keneh Pak nya Sunda keneh gini salempengan Sunda keneh jadi di daratan eta teh atanapi di Nusantara teh kan begitu luar biasana teh cuaca ngepas Pak nanauna ngepas di tengah-tengah garis khatulistiwa jadi surga dunia Pak disebat lagi gitunya Nusantara itu sebagai surga dunia teh nah mataknya kultur orang indah orang ukul teh kan tengemutan anu berlebihan Pak ieu nyampak itu nyampak sagelarana aya nah di daerah misalkan di negara lain kok kulturna keras karena meureun tidinya jadi perebutan teh perebutan sumber daya alam gitu aya urang mah nya istilahna kan cek basana aya rezeki saeutik teh sok hayang gitu bagi kitunya urang makan kadang-kadang ngajan lalaki ke boga sifat inung teh apa ini kemana melang anu gitu tara luasan kadang-kadang unit ka mana teh inget we gitu teh tapi tiasa ngageser eta budaya Sunda teh ku pami urang teu tiasa nyaring karena budaya di luar pami urang teu tiasa nyaring karena budaya di luar dari budaya Sunda mah hampir
ieu sareng budaya islami lah mun istilah tina Nya. dino DP Nya. handap asorna hade semu babasan nu hareup senu teh babasana oh gitu kan caket pisan gitu Nya. sareng nuansa Persamaan Islam. ananya Oh, banyak. gitu tah panginten urang salaku urang Sunda kedah reueus urang lahir di Tatar Sunda urang nyarios ku bahasa Sunda tapi simkuring sok naon gaduh patarosan gitu sepuh-sepuh zaman ayeuna anu ngagadon urang kali justru urang kali teh asa mun bangga teh bangga atau nepi ngarasa reueus lamun nyarita ku bahasa Indonesia nepikeun ka sok sanajan cicing teh di pakampungan gitu nah, anu jauh ke kota tapi ibarat kieu Pak teteh Wah. pami urang kali nuju lulumpatan terus aya leueur di jalan ya. dede nah kade atau dede kade lari-larinya nanti ti seuleureuk kan gitu Pak terus nemun milarian budak leutik kadang-kadang sok ulin dede saya cari-cari gok teh aya di dieu tah kitu perpaduan eta mah jadi unik memang jadi unik nyapanya cuman kadang-kadang hal sekecil apapun anu aya di lingkungan urang gitu nya sagala dimutlakeun pakai bahasa Indonesia eta teh gitu nya masih keneh rada leuheung aya percampuran gitu nya Pak entah eta ge sarasa mah henteu awon gitu pangintenan dina nalika murang kali nyarios di daerah sorangan teu apal ka bahasa sorangan jadi gitu. Pengenalan pertama panginten nya Pak abdi salaku sepuh kumaha carana murang kali bangga akan kulturnya sendiri bangga akan bahasa daerahnya sendiri da bahasa Indonesia mah bahasa mempersatukan ya panginten panya da di bahasa Indonesia mah di sekolah ge diajar diajar di sekolah di SD di SMP itu kan bahasa Indonesia bikin kosakata bahasa Indonesia diajar. Tapi tak dinu bahasa daerah bahasa Sunda jadi kirang gitu tah kirang mun ieu mah kirang naonanya babasan Sunda anu justru urang kali teh teu apal karena bahasa nyarira gitu. Salah sahiji contohna kieu Pak tinu tuangeun enak produk luar kan saya fried chicken tak gitunya terus naon deui geuningannya hot dog kan gitunya kan produk luar teh mungkin saking bangga ku produkna nyarira gitu ente disebatkeun pas ngajual ke bahasa daerah itu gitu tapi tiasa mempengaruhinya luar biasa kan gitunya tiasa daya jual luar biasa. Coba lamun urang klaim we heula nu urang agengkeun lan urang colenak nya tuh kurang kumaha gitu jadi kudu bangga heula ya ke produk sorangan gitu karena produk batur oge eta saking ku dibanggakeun heula gitu nah karena jadi terkenal jadi klaim heula we nu urang heula gitu gedekeun heula nu urang heula gitu tah kanggo ngabiasakeun sapertos kitu tah nu lah hese Pak da hese ada enak murang kali kulantaran di daerah atau nepi di lingkungan anak terus resep ka tuangan-tuangan anu instan contoh misalkan ayeuna murang kali kunaon dina nalika di sodoran ulen terus namanya di opak gitu ya Ranginang so kan tuangan di lingkungan Sunda terus namanya di goyobot gitu kan teu arapal colenak kali terus aya di naon geuningan nya seueur tuangan-tuangan itu Putri Noong saking kukayanya saking kukaya jadi tinu segi makanan ge berbagai macam gitu olahanana nanaonna segala macam leuteun sagala aya di Sunda teh gitu eta teh hasil kreasi sepuh kapungkur nyiptakeun tuangan eta teh tah urang ayeuna
sepuh kampungkur tiasa nyiptakeun hiji tuangan nya tuangan anu sapertos kita di desa Bata. Nah, urang oge urang Sunda memang ulah terfokus karena tuangan anu aya, tapi urang dituntut kreativitasna kanggo nyiptakeun deui lah gitu tah. Langkung saya gitu Pak. Ayeuna tapi kultur anu aya di Sundana ulah leungit. Ayeuna misalkan Surabi sok. Surabi. Aya Surabi teh aya Surabi anu original rasana asin sapertos kitu. Biasa wae urang teh ayeuna ku ayeuna inovasi. Jadi naon namina naon Surabi teh tetep Surabi mah aya. Surabi mah aya namanya Surabi mah. Aya Surabi rasa balado misalkan teh. Surabi naon deui? Surabi anu Surabi strawberry. Aduh akak. Tah eta pangintenan di tinu budaya urang Sunda seueur lah guareunana ulah nepikeun ka leungit zaman ayeuna luar biasa. Sang ieu pemirsa. Aya teknologi anu di luar panginten pada zamannya mah teu aya ayeuna panginten kanggo deteksi suara seperti gitu banyak atanapi kanggo teknologi seperti gitu teh pemecahan masalah teh kedah kumaha kan gitu nya dengan teknologi nu ada gitu nya asa teu mungkin gitu pada zaman eta. Tapi karena ku sepuh harita urang saking ku olah pikir, olah rasa, begitu luar biasa, tercipta satu alat. Salah satu contoh seorang petani Pak, duka pada abad sabaraha mah bihlap di, cuman kapungkur teh pami di sawah aya hama ngagunakeun hiji alat Pak. Alat eta pengusir hama, da suanteuna sami sareng sonik gitu mendingan Pak, supersonik duka ultrasonik gitunya. Sonten teh saur ahli nama ternyata alat teh duwikeun ka ayeuna ge pas ku pengetahuan ayeuna geuningan darat. Naon teh tinu carita teh? Nu kumaha? Karining Pak. Oh karining. Nah eta sejarah salah sawiosna. Jadi kan jarak karining di mana pare meureun kapungkur di sawah nuju aya hama kan sambil nunggu pare teh jendreng deng. Nah, itu teh memang kadang nama sepertos naonnya teo itu gitu Pak. Ya gitu. Jadi karena entah seperti apa penelitian sampai sekarang oke duka gitu banyak, cuman ku suatu kebetulan setelah aya penelitian memang benar itu alat untuk walaupun berbentuk nadana gitunya musik lah gitu banyak alat gitunya tinu bambu, tapi memang bener gitu pengusir hama teh gitu diakui saking ku kaya berarti Pak urang teh gitu. Tapi itu sepuh kapungkur ngemutna deuikeun ka lebah dinya. nyiptakeun alat anu biasa pengintenan kanggo ngusir hama tapi suantena teh sapertos kitu. Jadi wawasan teh memang luas sih sepuh kapungkur teh. Luas teh Pak. Urang Sunda alat musik nu aya di Sunda naon cek aya kita anu emang teu aya di batur tapi si nada harmonisasi teh nepikeun ka sok urang nepikeun ka sok kadang nyerucut cipanon gitu teh kali sok naon tarawangsa rebabnya Pak rebab naon deui nya suling nah. Tanpa naon listrik nya alami seperti gitu Pak. kacapi kacapi suling terus seueur alat-alat musik bahkan itu teh alat musik anu aya di negara urang itu teh disebutkeun teknologina teh setingkat lebih maju gitu dibandingkan negara deungeun eta leres pisan tong ayeuna bonang teh naon di damelna
Tambaga naon Pak Haji? nya tambaga perunggu paling Perunggunya. perunggu oh ayeuna Ngolah perunggu zaman Oh. baheula neanganana nya. nah teknologi itu teknologi jadi sepuh kapungkur teh memang teknologi teh majeng Leres pisan. Ari urang geus naon wae Pak. urang mah kadang ayeuna ngaku Urang ya. makena oge teu bisa urang mah Kadang-kadang gitu pemirsa. Pami ngemut ti ka sepuh-sepuh kapungkur perjalanan janten carita. Tah ti dieu pangintennya urang sasarangan ada mulai hiji carita kanggo balarea gitu panya. Mudah-mudahan jadi barokah kan panginten eta anu nyiptakeun eta teh barokahna teh berkepanjangan meureun Pak. Berkepanjangan gitu dicaritakeun generasi ieu bercerita keneh generasi ieu bercerita keneh. eta mah cek paribasana neka hujanan areka panasan Mau ngerebak teh sorang. nek pareum listrik cek Pareum paribasana. listrik, di sana we beda jeung ayeuna sok enak aya orhen Orhen. orhen teh listrik moal di sana Moal Pak. bahkan begitu tuh update aya style ieu gitu kan jadi Coba ngajepret listrik. anggar teh di sada tapi bonang sok anggar we di sada bahkan bonang teh sok dianggo eta nama tah dianggo naon sok Naon Pak? tukang es tukang nong tukang es Itu mah sanes bonang, bonong. nong es nong Es nong. pemirsa sadaya pangintenan ieu mah obrol ngaleng ngidul gitu duka aya luang duka aya henteu aya naon ieu mah pangintenan aya nu saena wae cenah teu aya wae ya ieu mah misalkan tambah kesel tunu sore-sore tapi mudah-mudahan we aya manfaatna Amin. gitu kanggo urang sadaya Amin. mah. Amin. Pamirsa Sunda mah kudu nanyer we intina mah nya. Urang Sunda utamina anu aya di lingkungan Tatar Sunda mangga pangintenan urang silih rojong budaya Sunda urang tanjirkeun khususna ya simkuring sapara kanca anu nuju ngarintis Dulacis TV gitu lah. Dulacis TV. Mudah-mudahan urang Sunda tiasa silih rojong silih dukung sabeungkeut ceuk paribasana mah sareuyeuh saigel sabobot sapihanean gitu silih majukeun sanes maju nah hartosna patuangan tapi Nah, ya kanu iya ya, kemah kanu iya ya, kanu iya ya. tapi maju tinu segi ieu lah nanjir tinu segi budaya gitu. Mudah-mudahan orang ulah katinggalin ku bangsa dengan sareng Kantungan. alhamdulillah ya Gi urang Tenang kan tenang Pak, kan tenang. Tong kapok ya direwongan deui. henteu Abdi diajak di ku abdi tong kapok ya Pak. Bobol Oke. rokok, bobol kopi. Oke, kema juga aya ge gadoer rencangan lah urang sempal guyon di eta impan Dulacis TV. Dulacis TV teh nya tempatna sempal kopi guyon urang Sunda. Tempatna sempal kopi guyon urang Sunda. Eta pisan si moal mah Pak. Gitu. Tentang hilap, subscribe, Share. share, komen. Kamu jangan aja menawi gaduh saran, saran kritik mangga sok diantos lah komentarna di dieu nya. Di handap naon anu kakirangan anak tina segi latar sareng sajabina mangga dicurahkeun di dieu menawi aya sasiereun sabeunyereun kamu jangan Dulacis TV. Mung sakitu anu kapiatur saput nyere pegat simpai mudah-mudahan urang tiasa petepang deui kapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi